Hei umat zaman ayeuna, nuruk sakna ti kajida, kana ngajina can bisa, komo jangan ngamalkeunana. Dunia na dipiheulakeun, akhirat na diakhirkeun. Dunia na diudag, akhirat na teu kabedag. Hartana mah digunukeun, amal akhirat diantepkeun. Sakolana nomer hiji, ngajina make panderi. Padahal nu mere rizki, eta teh pamere Gusti. Jalma mah ukur ikhtiar, jang neang duit samiliar. Mun ingat makana maot, harta mah moal dicokot. Pas engke di jero kubur, harta mah bakal ngahancur. Jadi jalma tong balagu, ku Allah bisi ngabendu. Cukup hirup sederhana, tapi lobana rahmatna. Ka indung jeung ka bapana, teu ngaboga tata krama. Ngomong bisa sangeunana, dora ka pagaweanna.